sekadang kuya. Kieu we kermoyan Tibatan cicing gitu mah mending ngalah cabe yuk. di mana? Di kebun patani mangka cabena geus bareureum. Bung sakadang monyet mah sok gandeng. Moal gandeng ayeuna mah. Nyaan moal gandeng. Nyaan moal gandeng. Hayu atuh ari moal gandeng mah. Sakadang monyet ulah gandeng atuh. Sakadang monyet bisa kadengeun ku Bapak Tani. Ulah gandeng atuh. Beunang si anu maling cabe teh. Tungguan. Beunang sia ayeuna mah nu sok maling cabe aing teh. Geuning sakadang monyet puguh kuring teh keur ngarasakeun ka bunga. Kabungah naon sakadang kuya? Nyaeta kuring teh rek dikawinkeun ka anak Bapak Tani. Dikawinkeun ka anak bapak tani. Nya sakadang monyet. Nu bener sakadang kuya. Piraku atuh kuring ngabohong ka sobat. Iya sakadang kuya. Kumaha lamun urang tukeran tempat. Tukeran tempat kumaha? Nya tukeran tempat sakadang kuya keluar kajen kuring atuh nu cicing di jero kurung. Embung. Kuring mah karunya we ka sakadang kuya sapeuting di kurungan. Ya heuk bae tukeran tempat, tapi aya syaratna. Naon syaratna? Syaratna mah gampang. Sameme anjeun asup kana kurung, kuring kudu dialungkeun heula ka leuwih. Enteng atuh kitu mah. Ambu, kamana bedog teh? Rek naon bapak isuk-isuk geus ngasa bedog. Iya, orang monjit kuya di pipir. Amuing, kuring teh dek dipencit. Bapak, Aya naon nyai? ya geuningan nu dina kurung teh lain kuya. Naon nyai? Monyet, jeung siga nu geus pae deui. Hah? Nah, bet jadi monyet. Jumpai deui. Nya, eta meni geus jeger kitu.